Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna kelas 4 SD IT Alfitroh? Alhamdulillah sae Allahu Akbar. Pendak deui di pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna ibu bade ngajelaskeun materi karangan narasi. Naon cenah karangan narasi teh? Karangan narasi nyaeta karangan anu medar hiji perkara atawa kajadian kalawan eces sarta dipindangkeun numutkeun runtuyan waktu. Jadi karangan narasi itu karangan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara beruntun dengan jelas. Dina karangan narasi biasana aya unsur-unsur pangwanguna seperti palaku, latar, alur, amanat, jeung tema. Artinya, pada karangan narasi itu terdapat unsur-unsur yaitu tokohnya siapa, latarnya di mana, kemudian alurnya maju atau mundur, amanat yang terkandungnya apa, dan temanya menceritakan tentang apa. Isi narasi bisa mangrupa rekaan atau kenyataan. Artinya, isi dari narasi itu merupakan rekaan atau kenyataan. Nah, di sini ada contoh karangan narasi tentang cita-cita. Yuk kita baca. Cita-cita kuring, ngaran kuring kakak, lengkepna Raka Putra Permana, karesep kuring main bal. Kuring sok main bal jeung sobat-sobat kuring, Fadil jeung Solih. Unggal sore kuring, Fadil jeung Solih sok main bal di lapang deket balai desa. Salian ti kuring jeung sobat-sobat kuring di lapang oge sok loba nuker arulin. Sabangsaning main langlayangan, ucing-ucingan, sasapedahan jeung sajabana. Kuring jeung sobat-sobat kuring mah sok ngahaja main gol-golan. Nu jadi kiperna sok silih genti. Di antara tiluan anu paling jago newak bola mah Fadil. Kabeneran deui awakna rada jangkung tibatan kuring jeung Solih. Ari kuring mah paling jago dina ngagocek bola lamun keur tanding. Kuring mah sok dipasang jadi striker, lain deui jeung Solih. Solih sok dipasang jadi back. Kusabab karesep kuring, Fadil jeung Solih sarua, kuring jeung sobat-sobat kuring mibanda cita-cita nu sarua, nyaeta hayang jadi pamain bal profesional di Timnas Indonesia. Nah, itu dia contoh karangan narasi tentang cita-cita. Di dalamnya sudah ada pelakunya siapa, latarnya di mana, alurnya bagaimana, amanat yang terkandungnya apa, dan temanya menceritakan tentang apa. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.